Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra tepang deui dina pidangan dongeng Sunda kalayan judul Mojang Desa. Naskah karya Lili Guntur, garapan dongengku Mang Lili Guntur. Salam baktos kanggo mitra dangu anu satia, hatur nuhun kanu parantos komen sareng subscribe. Mudah-mudahan kasayan mitra dangu dibalas ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Atuhan ca anu katunda dina episode ka-8 teh nalika dugi ka Anwar nyayogikeun katuangan kanggo botram makan siang bersama. Kitu maksudna. Sabot si Abah salat duha, Anwar kapakeprek di dapur nyadiakeun dahareun. Pikirna engke sarerea rek dahar bareng ameh leuwih karasa nikmatna. Dah nama deui kadinya hanca teh. Urang lajengkeun. Mangsana keurineh. Anwar nyarita ka Lilis. Anwar teh hoyong terang kondisi kampung Murugu. Kamari riwayat sajarah asal usulna tos dipedar ku Abah. Maksudna? Mohon bade ngajak Lilis. Anwar ngajelaskeun. Oh, sareng sawae. Lilis we nyalira duaan sareng Anwar. Alim duaan mah sieun bili kumaonam. Kumaha kitu? Hate Anwar mentegeg ngadenge omongan Lilis kitu. Manehna bener-bener teu nyangka pangajakna bakal ditolak ku Lilis. Basa hal eta dicaritakeun ka si Abah. Inyana kalah nyerenge. Kieu Sujang, Abah pernah nerangkeun kasih Seneng ngeunaan Al-Isra ayat 32 pakait jeung hukumna awewe babarengan jeung lalaki paduduaan. Ini paduduaan bari lain muhrim. Gusti Allah ngalarang wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jeung poma marane ulah ngadeleukeun kana zina. Karana saestuna ari zina teh kajahatan sarta jalan anu kacida gorengna. Tah kitu Sujang, Abah teh nerangkeun ayat eta ka si Seneng. Cek si Abah. Ngadengi si Abah nyerita kitu sajongjongan Anwar ngahuleng. Boro tadina manehna teh geus ngarencana engke balik hunting ti Murugu jeung Lilis rek terus nepungan aki utuy. Tuluy rek ngajak Lilis ngabaso. Pikir Anwar pasti Lilis daekeun. Tapi kanyataanana di luar dugaan. Lilis nolak, mungeun. Bolu karena agenda Anwar poe eta pugang. Satu tasna ngobrol perkara eta, Lilis tuluy numpi maneh di kamar. Teu biji-biji ya. Anwar oge sarua teu kaluar-kaluar ti kamar. Manehna anteng ngetik nyang hareupan laptop. Pas sore si Abah kaprek-keprek di dapur ngarebus daun salam. Geus ngagolak tuluy dijait. Caina disaring, diperes sarta diwadahan kana cangkir. Pareng harita Anwar nyampeurkeun. Daun salam teh Abah? Pokna. Nya Sujang, meunang ngara tadi teh ya. Di antawisna kana naon wae eta teh hasiatna? Loba pisan Sujang hasiatna daun salam teh.
salah sahijina keur ngagempur batu ginjal. Saurna kanggo obat kolesterol oge. Nya keur ngobatan kolesterol, kanker, diabetes insya Allah bisa dicegah ku cara rajin minuman tai rebusan daun salam. Si Abah nerangkeun. Sifatna obat herbal mah lain harita kaserang penyakit, lain harita nginum. Tapi carana pengobatan herbal mah sifatna pencegahan. Kudu rajin we najan teu boga penyakit oge. Gitu rupinanya. Ya Sujang. Si Abah tuluy mawa cangkir anu dieusi rebusan daun salam tea katepas. Ku Anwar dituturkeun gek dariuk. Ari si Sujang teh tulus nepungan aki utuh teh. Teu acan Abah, enjing we rupina, tema Anwar. Antukna nu ngalobro teh cacap nepi ka datangna wanci magrib. Ayeuna urang caturkeun kayaan Usman. Inya nak menang beja timang bohel. Yen si Abah kadatangan incuna ti kota. Ngarana Anwar. Ti saprak aya Anwar, Lilis sok dianterkeun mun rek sakola. Sakapeung mah balikna oge sok dijemput. Menang beja kitu teu wudu hate Usman ngarasa panas. Sapeupeting jadi teu bisa sare. Pangaruh hatena anu marudah. Sok sieun Anwar aya hate kadua leutik ka Lilis. Anwar bogoh ka Lilis kitu. Isukna Usman ngagejlig indit muru jalan desa rek megat Anwar. Aya ngabuktikeun. Bener kitu Lilis teh. Sok diantirkeun ku manehna. Usman ngagarentes jero hate. Corelat, cileng. Usman luncat kanu bala sisi jalan anu biasa jadi liliwatan budak sakola. Manehna cingogo bisi aya nu nangenan. Selang sababaraha menit jol aburulan budak sakola make seragam putih biru. Budak SMP. Teu lila antarana katingali aya budak awewe make seragam SMA. Leumpang sorangan. Mana horeng Imas babaturan Lilis. Keur kitu reg aya motor eureun deui gigireun Imas nu keur jongjon leumpang. Si horeng Lilis dibonceng ku Anwar ngajak Imas naek. Samotor boncengan tiluan. Usman anu keur nyumput dina sela-sela rungkun narik napas. Waktu mireungeuh motor ngageuleuyeung ditumpakan ku tiluan. Eta nu ngaranna Anwar teh. Gerentes sate Usman bari tuluy kaluar tina panyumputanana. Langsung ngingkig muru warung Mang Bohel. Datang ka warung langsung mesen kopi hideung. Geus apa deui Mang Bohel mah. Mun nyuh kopi keur Usman tara dikocekeun. Tang Inas Jang. Ceuk Mang Bohel bari sok nunda cai kopi dina meja. Nya Mang, jawaban Usman pondok. Bangun anu surti kana kayaan hate Usman. Harita Mang Bohel teu loba ngajak nyarita. Manehna jongjon popolah adonan bala-bala. Teu kungsi lila jujo nu balanya. Bala-bala Mang Bohel payu kacida. Mitra hanjaka pisan. Waktosna kasengker ku durasi. Cak dongeng Sunda Lili Guntur urang cakapkeun deui ka dieu. Insyaallah tepang deui dina channel anu sami. Salam baktos permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.